Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana. Patepang Paamprok Jonghok sareng Simkuring Dek tilu channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng ieu dikarang ku Abah Kampung ti Cianjur. Alhamdulillah palawargi ieu dongeng tos nincak kana bagian ka-8. Kumaha palawargi sadayana daramang? Sadayana alhamdulillah mugia aya dina kawilujengannya sadayana. Haturan ka urang Banjar, ka urang Tasik, ka urang Ciamis, sareng ka urang Sumedang haturanana kana ieu dongeng. Kitu deui ka urang Bandung tetanggi Simkuring pamiarsa, Simkuring ti Cimahi. Linggih mah di Cimahi, ka urang Cimahi wilujeng ngadangukeun kana ieu dongeng Sundana. Kitu deui ka urang Cianjur tah palawargi, ka urang Garut teu hilap deui ka urang Sukabumi na, ka urang Bogor, ka urang Bekasi, ka urang Karawang oge. Simkuring ngeda dihapuntennya bilih dina ngadongengna teu acan tiasa sapertos pendongeng kapungkur. Maklum Simkuring masih diajar. Aya deui cenah Kang Dek tilu cenah Simkuring nu aya di Riyadh, di Arab, di Taiwan, di Jerman sok manco cenah sok ngupingkeun kana dongengna Kang Dek tilu. Alhamdulillah cenah tiasa ngemut-ngemut waktos dongeng-dongeng kapungkur cenah nu sok di candak ku Wakepoh, ku Mang Barna, ku Mang Jaya. Asa emut zaman kapungkur cenah saurna teh ngadangukeun dongeng teh. Mangga cenah lajengkeun cenah. Mohon Simkuring oge da masih diajar ieu teh. Mudah-mudahan we ka Abah Kampung anu ngadamel naskahna cing disehatkeun. Kitu deui Simkuring cing sehat. Sok emot Simkuring ge waktos keur alit di kolong bumi tatanggi. Bari ngala unur-unur ngadangukeun ngadepong ngadangukeun dongeng Wakepoh, Mang Barna. Kadua eta pendongeng teh tos janten ikon maestro dongeng Sunda nu ayeuna teh tos almarhum meureunnya Wakepoh sareng Mang Barna mah. Mudah-mudahan aranjeunna dicaangkeun alam kuburna, dihapunten dosana, ditampi iman Islamna mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng anu ngabantun judul Wawalas Kanu Telenges bagian ka-8. Sok kaparayun sadayana deur. Harita perwakilan ti aja gebayangan acurelat maju kaluhur pakalangan curelat cilegedeg nangtung mancuh dina tantunganana tisanggeus perwakilan diajak bayangan
aya hiji bayangan ngacorelat maju kaluhur pakalangan corelat cilegedeg nangtung hiji wanoja gelis rupa anu nangtung mancuh di hareupeun perwakilan ti ajag bayangan hiji wanoja anu gelis rupa eta nyaeta wawakil ti Cicariu anu dipupuhuan ku Nyi Mas Dewi Angle paguron nu ngaranna pagurona teh Salendang Mayang pok eta si Kiwil anu wakilna ti careuh bayangan ngomong naon awewe geuning atuh tong gelut di pakarangan Nyi kewe jeung akang gelut tadi kasur atuh aing kumaha ya satega ceuk eta si Kiwil anjeun ulah nganggap remeh ka kami son aya nama urang buktikeun Andika atawa kaula anu baris kasoran ele jajaten nyagi diri kami wanita tapi kami teu gimir yang harapan maneh sor urang mimitian aya nama ceuk eta wanoja anu katelahna Andini ludeung taya kakeueung yang hareupan si Kiwil anu pangawakana jangkung gede sok arek diserang aparek nyerang anu alus mah geuning nyai we nyerang lah sok hate siap kami erek nyerang ya Andini nyebut narajang kasih Kiwil anu keur nangtung keneh gerakanna cepet kacida caparowan si Kiwil puhu celina kakepet ku Andini gerakanna dekat tuturkeun ku panonna si Kiwil nyaho-nyaho ngejebret si Kiwil ngabangkieung mundur ka tukang karek jadi kepret menyanyas ngabangkieung laki teh cek Andini semua si Kiwil mudigdig nafsuna muncak licik maneh mah licik kabogohan sahabat ngepret kabogohan Andika nu kurang hati-hati lur sar maju deui si Kiwil manehna geus tatan-tatan rek darajang ka Andini nyeprut manehna ngayunkeun leungeunna maksudna erek nyamuk kana pipina Andini tapi Andini kesitna keur manehna ngareuneuh kedongkukeun awakna tos kepretan si Kiwil nyamos ngahakan angin terus si Kiwil mindo deui ku serangan-serangan anu ngabahayakeun tapi Andini hiji wanoja anu tingkat pangartina cukup lumayan oge manehna cucureratan nyingkahan panarajangna si Kiwil paus bangkieung dua kekuatan bantrok ngaliwatan leungeunna masing-masing Andini mundur ka tukang dua lengkah kitu deui si Kiwil mundur ngajalijeug dua lengkah bari ngatur napasna si Kiwil ngagerentes dina hatena anjir
lumayan oge aya wewe teh lumayan oge tapi kok aing rek make jurus comot dage sia rasakeun sia iya si kiwil narajang deui sarua nu maksudna erek nyomot gunung kembarna Andini nyaho karena maksudna gerakanna eta si kiwil anu rek kurang ajar ka dirina manehna ngageserkeun badanna ka kenca plos leungeun si kiwil ngeplos ngahakan angin maksudna rek nyomot gunung kembarna Andini leungeun si kiwil nyolonton ke hareup kemplong si kiwil teu kajaga teu antapasini deui suku Andini agejrot kana bobokonganna si kiwil plos jeprot si kiwil ngapengkeun munurah ka tukang sababaraha lengtah erek kurang ajar sia ka kami manuk babari ngaragap awak kami nya kurang ajar sia lalaki teh harus tonyo rasakeun sia ya iya sebrut Andini maju males narajang kasih kiwil anu keur ngebebangkeungan manehna ngagunakeun jurus hujan silantang leungeun kenca katuhu sukuna ngagedor karena badan anggota badan si kiwil anu teu bisa dipondah deui teu bisa disingkahan ku si kiwil jebrot gebrot si kiwil namruk ngabebengkang maling lemah anu lalajo eak-eakan deui hidup Andini oh keur geulis teh jagoan oh hidup Andini hidup Andini hidup lalajo moyeng surah keprong tersirik na ajaran ningali Andini anu geus bisa ngarubuhkeun si kiwil ku sabaraha jurus si jurel nu aya di hanapeun panggung molak awak panonna bangun anu gemes goblok si kiwil bisa eleh tah si goblok aduh ngerakeun aing sia mah kiwil eleh ku awewe ngerakeun bodoh teh sia kurang ajar ceuk si jurel semu anu nafsu kitu deui kirak sabala anu keur diuk dina kursi kehormatan manehna semu nu nafsu gemes ningali anak buahna cundang eleh jajaten ku hiji wanja. Terus Andini ngomong deui ka si kiwil anu keur ngabebengkang. Sar, mantu, gerah udang Andika, mon erek nuluykeun ieu tarung, wani keneh teu? Tong nganggap remeh ka kaum wanita teh sia. Sor nangtung deui. Aya kawan ieu mah, sor. Jadi bocor titonot aku kurang aku aduh nyeri bocor aduh si kiwil geus teu bisa nuluykeun di tarungna soalna bujurna dibubeut satakarana
Geus kitu mah nu lalajo beuki surak ambal-hambalan. Hidup Andini hidup. Hidup Andini hidup. Boy keur gelis teh jagoan. Hidup Andini hidup. Hidup Andini hidup boy. Hidup Andini oi. Cicariu teh tuh oi. Jago cicariu hidup. Cuk anu lalajo surak hambal-hambalan. Geus kitu mah Andini turun deui ka panggung. Gek dieu digireun guruna nyaeta Nyimas Dewi Angle. Nya kitu deui si Kiwil anu ngabebengkang digarotong ku anggota careuh bayangan dibawa ka sisi. Geus kitu MC naik deui ka panggung. Bari ngeupeulkeun leungeunna ka luhur. Pawargi. Tenang, Pawargi, tenang. Tenang, Pawargi. Babak katilu. Tos, usai. Anu dimenangkeun ku si Gelis Andini di paguron Salendang Mayang anu dipupuhan ku Dewi Angle. Tenang pamirsa, tenang. Tis. Eta awewe nu make baju bareng. Hai. Nakan, maju bareng eta awewe. Ku si Abah eta maju koneng tadi gusur wae. Hai. Bisa lalajana bisa takarunya eta make baju bareng tadi gekebek wae ku si Abah make baju koneng wae. Hai. Ucuk MC Mang Uding ningali penonton nu make baju beureum awewe teh diger digugunyeng ku si Abah nu make baju koneng. Bangun nu gerget naker. Apa nanaonan ieu? Itu apa? Nanaonan ieu? Cicik wae. Coba cekak wae kana susu. Cici apa? Cici atuh. Apa? Setuju aki-aki teh. Nyai. Abah teh gemes atuh da. Ningali hidup teh asa hayang gelut nyai. Cici nyai. Apa? Cici atuh apa? Ucuk eta awewe anu make baju beureum. Digeugunya. Hiji aki-aki nu make baju koneng. Tis. Tenang, Pawargi, tenang kan. Keamanan. Tolong. Itu amankan yang make baju bareng. Ku si Abah kan make baju koneng, digeugeunyeung wae, pisahkeun awewe jeung awewe lalajana. Kumaha ieu teh? Eta mah aki-aki nurus tuyung teu payu-payu eta mah. Keprek we aki-aki kitu mah keprek aki-aki nurus tuyung. Bisa ku atuh lalajona teh cici kitu karunya tuh awewe tadi gegeunyeung kitu ku si Abah Pisahkeun lalajona tuh, pisahkeun. Tong hiji kitu karunya. Cuk anu lalajo eak-eakan. Nitah ka panitia pengaman anu lalajo teh dipisahkeun ulah dihijikeun. Soalna karunya awewe anu maju beureum digegewek ku si Abah. Aduh. Pamirsa aturan digegewek cenanya bah kampung aduh kumaha hayeun lalajo. Jadi amankeun itu bah kampung. Amankeun atuh karunya Tenang pamirsa, tenang. Ayeuna nincak kana bagian ka opat.
paling jago anu bade minton ayeuna perwakilan di Gunung Manapa anu dipupuhan ku Ki Daruji akan berhadapan dengan perguruan di Kokoncong anu dipupuhan ku si Cokrom. Sumangga anu bade bertanding segera naik ke atas panggung. Keprok saudara-saudara, keprok. Anu lalajo keprok abal-abalan anu disebut perwakilan ti Kokoncong nyaeta anu dipupuhuan ku si Cokrom ngacurela maju ke pakalangan curela cilegedeg terus mancuh di tengah pakalangan hiji tantungan anu cangkung gede si Maradada make baju baju pangsi hideung make iket hideung telila tinggal curelatna ti paguron Kokoncong curelat aya hiji bayangan anu ngacurelat nangtung dina tangtung anu mancu cilegedeg hiji jajaka anu kasep nyaeta perwakilan di Gunung Manapa anu dipupuhuan ku Daruji. Srog perwakilan ti Kokoncong maju ka hareup anu katelahna eta teh si Dablu awakna jangkung gede si Mardada terus ngomong ka perwakilana di Gunung Manapa. Lur, maneh anu wakilana di Gunung Manapa teh nya? Kaula. Emang naon kitu? Saha ngaran Andika? Ngaran Kauda? Cukunya hok maneh mah cukup sebutkeun we. Ngaran maneh heula. Siapa ditanya malik nanya, udah bisi hayang nyaho ngaran kaula katelah na si Jenny si Jenny teh salah ngaran maneh jadi euy aturan salah di mana? Wawakil ti Kokoncong anu katelah na si Dablu ari anu wawakilna ti Gunung Manapa anu katelah na si Jenny srog duanana maju ka hareup ngawangun pasangan erek diserang atau nyerang euy terserah maneh erek nyerang sok erek diserang sok geus siap-siap maneh tatan-tatan waing diserang sia sar ya eta perwakilan Kokoncong si Dablu nyebut narajang erek neugeuh kasih Jenny anu keur nangtung kene. Pawas. Serangan si Dablu ngahakan angin. Sabab si Jenny rikat kiwar. Ningkahan panarajang anu dibangun ku si Dablu. Pawas. Cuela.
kasih Jenny jujur relatan nyingkahan panarajangna si Dablu. Dina hiji kesempatan anu teu bisa dipondah deui. Bantrokna kadua leungeun eta jago cinggarnu mata kalinu anu ngadengekeun hiu 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 jeprawon deus gitu cari duanana sing dari deug mulur ka tukang bari ngatur napasna. Anjir lumayan oge we kekuatanana we. Becup si Dablu dina hatena tapi ku aing moal dibere ampun sia rasakeun ya si Dablu nyakeruak maju narajang deui maksudna rek ngagempur badanana si Jenny hiu hiu pawas serangan si Dablu nu kena kana sasaran si Jenny lias pisan serangan anak manehna ngagunakeun jurus monyet kemil goretel awakna gogorentelan ditajung ku si Dablu nu kena kana sasaran. Dina hiji kesempatan si Jenny bisa ngasupkeun eungeulanana menerang kana kekempongna si Dablu hiu jeblon si Dablu mundur ka tukang aya sabaraha lengkahna sabab kekampongna beunang dihancak ku si Jenny. Manehna ngawangun deui pasangan rek ngagunakeun jurus hayam ngagarapa rasakeun iya seru si Dablu narajang deui ka si Jenny gerakan leuwih cepet tibatan tadi hiu awas si Jenny rikat pisan ningkahan panarajang anu ku si Dablu dipetakeun manehna terus jujur lata ningkahan panarajangna si Dablu. Dina kesempatan anu kadua kalina si Jenny ngajaul ka luhur bari nyapatkeun kuku leungeunna nyamer kana pipina si Dablu kaluar aduh perih anjing si Dablu aku rowok deui lantaran sapetan kukuna si Jenny kena kana pipi kenca katuhuna berbei getih ngalai tina pipi kenca jeung katuhuna si Dablu. Manehna ngarasa perih leung pipi katuhu kencana kasabet ku kuku si Jenny. Harita waktosna seet pamirsa atos pamirsa aduh bakampung mah caeur bakampung caeur dicekapkeun sakieu wae dongeng kanggo dinten ayeuna hapunten nu disuhun hampura nu ditedak bilih dina ngadongengna sim kuring rada tagkecok maklum diajar geumpeur ngagedutkeun mah aduh hapunten kasadayana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun per mios